Euy, Kumaha ieu teh? kumaha? Boga duit euy. Heeh, haru pusing aya aduh. Sarua pusing kumaha? Tuh. Tinggal 2000. Sarua urang eta boga duit euy. Kumaha tuh nya? Lewat angkanya. Ya heueuh suang pajeg lah. Mun aya mah euy. Lumayan urang teu boga duit. Kewang tungguan ra biasa masuk aya wayah kieu teh sok aya nu ngalewat euy. Tah anjing aing ka warung sahanya ieu meuli asin tah kumaha. Ka ditu atau ka ditu nya? Lah aing ka dieu we. Heup jang ka mana? Aing ka warung. Wah, jangan lupa duit ya, uang palak wae jeung teh nongkrong we. Ayo ayeuna heueuh keur mah urang boga duit tinggal 2000. Heueuh kan. Lumayan. Ek meuli naon jang ka warung? Lah aing ditah meuli asin ku emak. Mana cing nempo jang duitna? Nempo cing duitna mah duit sabaraha? Lah aing mah duitna ge tuh sok kieu ku emak tuh dibere sabaraha. Kadiekeun atuh kadiekeun. Ah, embung. Ji, Embung. kadiekeun. Embung. Nah, asa teh. Embung. Sia teh dikeun moal. Oh, ini bukan moal. Kadiekeun. Embung. Ih, kadiekeun sok dikeun, Geus. Embung. Ih, mendingan. Geus kadiekeun. Kayak yo aya naon dieu? Aya naon dieu? Ya wek aing dipalak tah ku dua preman ieu. Ya anjing wani-wani malak bad aing. Wani malak bad aing, gluting aing kabeh. Aing atuh sieun ieu na sia saha? Siang ngalawan, aing keluarkeun ieu barang aing. Aing kira. Hampura Kang, hampura. Aing ulah keluarkeun ieu geus ge 70 jahitan. Kabur. Malak bad. Anjing nasi wanian. Ya atuh. Sarieuna Ayo nu. anjing preman dua eta ge. Boga barang naon maneh? Deuleu yeuh sia barang lagi. Tuh. Si anjing. Bukan aing mau barang naon wek maneh. Teu cangcut anjing ah. Goblok sia mah. Ku aing ditulungan teh ka anjing serikeun. Hakan tah cangcut.